uridu minad dunya illa ikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Rubaiatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Rubiah teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Kanjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu parawasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nah. Aing geus datang ka Kanjeng Nabi menta dahareun. Pastinya nama merek. Assalamualaikum. Salam sedangin. Ya Tuhan ya Rasulullah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kanjeng Nabi, innaki lasti shaimatan. Walakin ja'iyatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kanjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kanjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qa'adat di baiti hadiu pe di imana nyana tapakuran ke ya aing puasa cek yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba kunci ku nyana awang puasa terus di subuh datang ka zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, tur abdi puasa. Sadaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah, fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bere buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa keke horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur keluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana eta Kanjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa eta zaman Kanjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sing ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masyaallah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kanjeng Nabi ieu persis ucapan Kanjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema penting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mentak cek Kanjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta
ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga ngantak cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa man lain ngantak lamun saya yang kalem berarti geus lain wae deui puasa man wae berarti lamun saya takabur lain wae deui puasa man wae awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa man wae ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa ana ajzibihi aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun aju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun sia yang kalem ku batur basa lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiran wa batin Allah karim numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah resepkeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep nu mantak jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieu lah nu hese iya nu hese nah urang sabulan ieu satahun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah ka geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aja Masya Allah nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robayatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum hawa ye doana pohara jasa bisa sekali hebat ya ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa ikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin ta eta doa waliyatullah Siti Robayatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robayaana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan ilmu di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal taya Siti Robayatul iya tah di Basrah aya kuburanana di Basrah aya di Mesir aya Robayatul Adawiyah mah kuburanana di Yaman aya kuburan Robayatul Adawiyah tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malama aya nu ngaku di Yaman aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robayatul Adawiyah talar doana sakali deui ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa zikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta tah ya arhamar kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran
syafaati lil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunya di dunya teu hayang pangmikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh mah abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunya teh hayang ganjaran hampir ngarempot deui yang moal dibaca ka nya moal mah doa teu kira-kira saja tadi mah deuk ditalar aja kieu mah wah cenah ngawarung bangkrut aing tadi mah resep bae jaknya lah hayang lah jaknya pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar terakhir kita doa Masya Allah lamun abdi bakal diberi ganjaran abdi tak perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang ilang ingat bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang neuleuh doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang neuleuh ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal kos kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah Gusti teh mah di sorga bae tuh mangga teh mah nu kos kitu mah malah di neraka mah ya tuh sabada cek eta teh geus kos kitu bae kula mah hayangna endek ditalar endek itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah digabdikeun ka kafirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran ya mah ka anaknya ulah cek sugan itu ieu mah kata tangga ulah naon sebabna begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing bikin hukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tetangga susah kajeun penting ka sorga